Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Ki Kampak rek mere judul salat sataun sakali. Anu kumaha Ki? Salat sataun sakali teh nyaeta nu disebut salat Idul Fitri. Sok lolobana tong munafik pasti lolobana salat teh kadang anu sataun sakali nyaeta nu disebut Islam KTP. Maksudna kumaha Ki? Tadi natara salat tapi pas Idul Fitri mah dah hayang silaturahmi, hayang amprok jeung sasaha teh kumpul pasti di masjid gede. Didinya sok daratang nu tara salat nu kumaha ge daratang. Karena naon hiji penghapusan dosa, nu kadua nyaeta mumpung rame gitunya sok dalaratang rame didinya ngariung bari pas balik teh salaman biasa keliling tah dirinya anu disebutkeun nyaeta salat sataun sakali. Kunaon Ki bisa disebut sataun sakali? Nya nu 5 waktu natara pasti aya dinu Idul Fitri teuing mah sok halaladir nu tara salat ge. Bener teu? Halaladir didinya silaturahmi nya biasa dandan kos ulama make sorban make itu make ieu padahal mah eta mah bener salatna sataun sakali lolobana mah dinu 5 waktu mah tara salat. Eta cek saha Ki aya nu kitu? Loba di lembur mah geus teu aneh kitu nya. Tapi masih mending daek salat Idul Fitri ieu aya nu teu daek salat pisan ti peuting geus takbiran nya ti isukna teh naon bleg sare komo sok aya nu malah pesta ti peutingna. Pesta naon Ki? Kembang api lain. Kadang-kadang remaja mah mabok-mabokan ti peuting begitu naik salat teh lieur sirahna teh. Aduh puyeng. Aya nu daek salat maksakeun ngahiliwir sungutna. Kunaon Ki? Nya bau minuman ti peuting geus minum minuman uyuhan we bisa ajeg keneh ge. Bener teu?